DJ Sunda, hayu urang joget heula, sanajan hirup loba drama, nu penting mah seuri ulah punduh.
Katanya pikeun rakyat, tapi nu seuri saha? Di kertas mah rapih pisan, anggaran ditulis panjang, di lapangan beda carita,
DJ Sunda Volsera datang deui. Nu lapar ulah pundung heula. Hayu urang joget bari curhat. Budak sakola ngariung deui, ngantos kota dah
Kang, ayeuna mah loba nu paduli gizinya, tapi nu kenyang mah nu make dasi. Tikus berdasi nyumput di balik janji, ngomong peduli tapi mikir diri. MBG jadi kedok bergizi, rame di TV, nu lapar mah tetep kitu-kitu deui. Di kampung rame, program anyar datang, katanya solusi buat masa depan. Anak-anak disuapin biar sehat badan, tapi nu ngatur duit malah tambah gemuk. Bungkus rapi, masuk berita, dipuji-puji tuh pejabat kota, padahal di dapur loba nu beda. Anggaran gede tapi bocor ka mana? Sakola kurang buku, guru kurang gaji, tapi nu viral malah bagi-bagi nasi. Padahal tiba heula urang geus ngarti masalah utama pendidikan sepi. Tikus berdasi seuri di balik layar, tikus ngitung duit di balik kursi empuk. Tikus berdasi nyumput di balik janji, nu ribut di atas, nu bawah mah kapepen. Tikus berdasi nyumput di balik janji, ngomong peduli tapi mikir diri. EMBG jadi alasan gizi, rame di TV, nu lapar mah tetep kitu-kitu deui. Anak sakola butuhna ilmu, bukan cuma makan tiap waktu. Tak kudu diisi, bukan janji palsu. Masa depan bangsa lain bahan tipu. Di medsos rame pro kontra jalan, aya nu dukung, aya nu heran. Katanya gratis tapi nu menang saha, nu tanda tangan terus bagi-bagian. Urang teu nolak niat nu hade, tapi ulah jadi ladang korupsi bae. Lamun bener tulus pasti karasa, teu kudu viral tapi nyata guna. He, nu penting mah jujur atuh Kang, lain jujur wungkul, ulah rakus oge. Tikus berdasi seri di balik layar, ngitung untung tiap lembar-lembar. MBG rame jadi bahan bayar, nu penting rakyat ulah terus sabar. Gizi penting, pendidikan utama, lamun dua-duana jalan pasti sejahtera. Tapi lamun aya nu main di sana, rakyat deui nu jadi korbanna. DJ Sunda Volsera. Senenaon ayam, salasa, tahu, rebo, endog deui.
nu datang geus bisa ditebak. Senen ayam, Salasa tahu, Rebo endog balik deui. Niatan mah alus, hayang ngabantu, tapi di lapang menu jadi kitu-kitu. Variasi satik jadi bahan obrolan, barudak apal jadwal, leuwih apal tibatan pelajaran. Rakyat tuh bakahayang, nu penting cukup tapi ulah monoton. Isukan naon? Tenang, antara tahu atau endog deui. Niat alus kudu dijaga supaya hasilna karasa nyata. Lamun aya kurang bisa dibenerkeun supaya nu narima leuwih karasa kahadean. Hampura beraya DJ Sunda Volsera bade ngahibur kasadayana. Sadiakin kopina teras girah hudang mun hayang sukses. Urang buka kanyataan carita ayeuna. Yuk, yuk, DJ Sunda. Realita di dapur MBG. Janjina loba, tapi piring mah gitu-gitu wae. Isu-isu baru dak geus ngariung, ngantos dahar program nu dihitung. Celuhur bakal istimewa, aya sapi, aya lele, rame rasana tapi nu datang dina wadah plastik endog deui.
Cenah DJ puterkeun deui realita nu jadi bahan guyon. Seri bari mikir ieu mah kumaha tuh. Menu MBG kitu deui endog tahu tempe unggal poe deui. Sapi namana lele ka mana janji tinggal janji rakyatnya nanya. Menu MBG rame jadi omongan di lapangan mah beda kaayaan. Dana turun tapi dekat tingali nu ngeunah mah meureun di jalan sejen deui. Seuri wae heula tapi lamun unggal poe kieu terus nah moal jadi bahan obrolan sakampung. DJ Sunda ngahibur bari nyentil nu ngadenge pasti ngarti sorangan. Hirup mah kudu adil sareng bukti anu nyata. Pak guru ngajar ti isuk nepi ka sore. Nu masak di dapur malah leuwih sejahtera. Dunya kadang teu adilnya. Hayu atuh urang gaskeun. Hayu urang buka fakta. Isu-isu guru geus datang ngajar murid capek teu kahitung. Nulis nilai laporan numpuk gaji datang sok nyesek di jantung. Di sisi lain dapur rame masak menu program negara. Sakedik kerja hasilna gede rekening ngagendut beuki luar biasa. Katanya pendidikan prioritas utama tapi nu karasa beda caritana. Nu ngajar bangsa hirupna biasa nu di dapur malah luar biasa. Kerja guru kalah gaji dapur ngajar unggal poe tapi tetap kagur. Dapur MBG jadi jalur subur nu penting proyek duit ngalir makmur. Kerja guru kalah gaji dapur ilmu dibagi tapi nasib campur. Anu capek mikir kalah kudu ngatur. Ieu mah realita nu nyentur. Rapat panjang revisi kurikulum guru bingung target numpuk terus siswa lapar. Program datang tapi anggaran loba nu ngurus. Motor listrik dibagi-bagi seragam anyar jadi gengsi. Guru mah tetep keneh ngitung gaji teu cukup keur ngopi. Nu penting murid dahar tapi nu ngajar kumaha kabarna. Mikir sorangan wela. Janji-janji jadi solusi tapi nu karasa mah ilusi. Nu penting rame di televisi padahal mah jauh ti